Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bener aing 1 juta karena omongan maneh Mang Agus ngeunah wae maneh mah kadengena ari ngomong teh Mang Agus tah ari cek pikiran maneh kumaha Mang Anteng. Maksud aing teh mun engke si Rawi ngariung jeung urang di dieu maneh rek ngomong naon ka si Rawi Mang Anteng? Wah, Mang Anteng mah nganu ngarek ditangnyakeun ka Kang ngawing-ngawing teh lamunan ngayakeun ngacara nyukuran nang hangarek sikilian hangjat gengde gitu ngatawa hangjat nganu bangsajan nang hangarek pencitan domra ngatawa munding ngarek sang barang hiji gitu. Oh ngentog ngoge nguduni meuncit nya da ngari nyukuran mah ngarek lotik ngatawa gengde nantep mudu atuh mudu loba da ngangeun da ngangeunangan lu ngareunah lu ngarenak terus terus bumbuahan oge jeung kueh-kuehna oge nu ngarenak ngeling. Maneh mah kawasi gali Mang Aing Mang Anteng sarua pisan anjir pamikiran dengan seperti semet nyatu jeung nyatu jeung hees nu diomongkeun teh ngan beda saeutik ketang si gali mah resep ka awewe deui si wabalak teh tah. Wah ngenyah henteu kolopok atuh rengsep ka awewe mah ngeling ngenya da nganteng oge suruh awe rengsep ngari ka ambewe mah sang bab ngeta mah menting ngeukeur kang sehatan gitu ngeling. Da manganteng oge lamun ngayang ngambewe nganudaikeun di bonggohan mah masih bakal di bonggohan atuh. Sambab menting ngeukeur kasehatan gitu ngeling. Da ngajenting lobang harta luhur mangkat oge ari henteu dibarengan ku ambewe mah boh kabogoh boh mamajikan di dunya teh meni asa kumaha cuang cieung we gitu ngeling. Sarua anjir si galigi ngomong gitu ka aing teh tah awewe penting keur kasehatan cenah. Kata aing anjir aing mah da budak keneh teu arapal nu kana ditu kana nyatu mah ngan saeutik nginum tara loba hees jarang aing mah teu serang kitu na teh sabab aing mah hayang gancang bisa ngayakinkeun sapinuhna ilmu ti si guru kitu tah ari aing mah Mang Agus. Ya masing-masing jalma memang bakal beda kaayanaana keling. Nu dilakukeun ku keling can tantu bisa dilakukeun ku budak sejen pantaran keling. Dala sok sanajan ku Mang Agus jeung si Mang Anteng ge can tantu bisa katurutan keling. Sabalikna keling ge can tantu bisa nurutan ka si Mang Anteng anu kuat dahar gitu. Kuat sare jeung rosa tanagana anu mata geus jadi katangtuan dina kahirupan mah dina sagala rupa hal teu bisa ku sorangan. Nu boga sawah butuh ku patani atuh patani butuh ku buruh ti anu boga sawah. Jadi masing-masing pada saling eusian ku pangabutuhna keling. Ngeunah deui wae anjir teh omongan maneh mah Mang Agus mending asa ngageuleus teh kadengena ge jeung kaharti deui ku aingna oge. Ari maneh anu geus aki-aki kawas kieu Bah Madun maksud aing teh maneh butuh naon kitu. Yang gering wah nepikeun kan nanyakeun kawas gitu ka Abah. Ya ari Abah mah jelas butuh katenangan yang gering. Padahal eta mun sia mah nepikeun ka aya jodoh pakokolot.
nya aya nu naikeun ka Abah syukur we nya da Abah ge butuh kene ari batur hirup majang geuning iya da Abah ge resep kene ari ningali aya wanoja nu lempang amprud-amprudan mah geuning imbit siga nu ngagupayan aduh mau ningali anu karek balik mandi geuna geuning di samping baseuh semet dada alah sak terus kabayang-bayang we murek sare teh geuning atuh mun parang panggih jeung randa kumejot hade teh hayang nuturkeun gitu teh geuning sarua we Abah ge teu ukur teu kuno teh teu kaukur ku kakolot anu moal geuning purunyus cereumeuh eta mah anjir lain maneh masih kena aya pikiran pikeun kalabah dinya bah geus bongkotan kawas kieu komo keur ngorana maneh mah bah euy sigana ngagalaksak bener teh Mang Anteng bener gitu ngeling mokon nama si Bah Madunan ngeukeur ngongrak nama wah dinu deng nok mondok dinu nolis muting dinu lenjang nyampai gitu masih nangoge anu mantrak ngaya keneh tah beungeut cereumeuhna tuh turutan mah nu ngadongengna soleh manehna mah teu cereumeuh kaentong mah napina ngari ngecek Mang Anteng mah aranan geus ngolot mah sangukur ngomongan gitu ngeling ngari nafsu mah gende ngari tang nagang urang maling-maling oge ninglep bener teh Bah Madunan ya ulah diboretekeun teuing atuh jangan deng jeung nilep jaga lupa ayeuna teh wala bikeun kadeu bari hade urus mah kitu nya dari Abah masuk leukeun gitu tah leukeun di pale di hade-hade di buruan di buraan ku cai teh bari gitu sok minum ieu akar eurih gitu dah dioplos jeung dikotok aduh itu nyi masalah Saraswati ngagupain aya naon cenah Bah Madun ngareret ka lebah lawang kamar Saraswati ngagupayan ka manehna Bah Madun gancang medal sila terus nyampeurkeun sanggeusna aya di jero kamar kasampak Sirawing keur diuk di sisi ranjang kayu tempat sarena Saraswati diuk digigireun Sirawing Bah Madun langsung nyarita ditujukeun ka Sirawing yang awing geus udah geuningan kumaha inget ayeuna mah 7 jurus ilmu silat ulin karuhunan teh jang awing Abah ge abahnya 7 jurus teh di jang awing tadi waktu jang awing lilir geus ngajawab jurus Mega Malang jeung Kembang Sari tah ayeuna geus inget beuneuran kana jurus anu sejenna jang awing Sirawing kerung bari neuteup ka Bah Madun mencetan tarangna terus ngajawab apanan cek awing oge nya jurus Malang jeung Kembang Sari ulin karuhunan mah apanan ngan aya 2 jurus bah ari jang awing pancek Abah oge pangnanya 7 jurus teh jang awing anu ngobrol ka Abah 7 jurus ulin karuhunan teh jang awing cikan sok inget-inget deui jurus naon deui tah salian ti jurus Mega Malang jeung Kembang Sari teh Saraswati milu nyambungan kana caritana Bah Madun mohon abdi ge terang ulin karuhunan teh aya 7 jurus Kang tadi waktu Kang Rawing gugah tos emut 2 jurus sobi ayeuna sebatkeun jurus anu sanesna Kang abdi gaduh keyakinan Kang Rawing tos pansek emutan ayeuna mah Kang tapi apanan
Apanan ulah bari digondeng di kalengkil Raswati apanan. Apanan akang gebunta apanan bisa lempang akang oge Raswati. Mohon hilap Kang. Da ari tadi siang makang rawing na bari peurem. Anu mata ku abdi digondeng. Rasain tadi siang Kang. Tapi katepas harita si rawing diuksila. Sedengkeun si Kaling ku Saraswati jeung Mbah Madun diajakan ka tengah imah. Di tengah imah harita ngariung tiluan. Aya naon ya teh ye. Sok salikela Kang, salikela. Aduh. Sok salikela. Aing pan hayang ngobrol jeung si Rawing. Pan aing hayang ngabuktikeun geus pulih acan kayaan si Rawing teh. Tapi kadeleh ku aing mah masih siga anu teu bunga geuning Buwati. Kunaon sih mana siga anu teu gumira katinggalina teh. Anu matak ayeuna hidup diajakan ka dieu oge ku ibu. Aya nu obrolkeun heula ka hidup Keling. Ngeunaan kayaan salaki ibu. Tadi ku ibu jeung Mbah Madun di jero kamar diajakan ngobrol heula. Memeh ini ketepas teh Keling. Bener ya Keling. Ku Abah jeung ku Buwati tadi teh dicobaan ditanyakeun ka Jang Awing. Ngeunaan ilmu silat karuhunan gitu. Nganyeta jawabanna teh buat masih kene ngabingungkeun ieu teh Jang Keling. Semun mangga dijelaskeun we ku Saira Nyimas. Ibu jeung Mbah Madun rek teu bingung kumaha Keling. Sabab kieu tadi waktu Kang Rawing diajakan ngobrol teh Keling. Ku Saraswati terus dicaritakeun ka si Keling ngeunaan kajadian tadi di jero kamar. Geus cukup mereka teranganana, Saraswati mungkas caritanana. Jadi kitu tah tadi teh Keling. Anu matak hidup ayeuna diajakan ka dieu oge. Anu matak ibu jeung Mbah Madun keur bingung ieu teh. Cik kumaha cek hidup Keling. Bangna salaki ibu seperti kitu teh. Nya aing ge teh nyaho atuh Buwati. Kunaon si Rawing kawas kitu. Ngan anu jelas mun si Rawing ngomongna kawas kitu mah jelas si Rawing can cager. Kunaon bisa kieu kajadianana anjir teh nya. Tapi maneh tong sedih kitu atuh Buwati ka aingna sok kabawakeun sedih. Rek teh sedih kumaha atuh Keling. Nya dasa tadi nama anu dibayangkeun teh ningali Kang Rawing geus hudang. Terus diajakan ngobrol serta ditanya ku Mbah Madun. Bakal bisa ngajawab anu sakumaha mistina. Tapi bet kalaka kitu geuningan jawabanana. Jadi ku hidup ge kudu dimaklum mun ibu hanyelu jeung sedih teh Keling. Sok sanajan Abah ge sarua Jang Keling. Anu sadadina geus bunga teh jadi terus diganti ku kasedih ya teh. Aslina awah. Nyadarekeun teh sedih kumaha atuh ningali Ibu Wati anu sedih jeung bingung mah. Malah Abah mah jadi boga pamikiran. Wah gitu kudu sakali deui ngubaran ku kembang pancawarna teh Jang Keling. Cek guru aing ge pan 3 kali ngubaran ku kembang pancawarna teh Bah. Tapi ari cek aing mah cing kumaha ye nurukeun Jang Keling. Nya urang daguan we nepikeun ka isuk-isuk. Lamun kayaan si Rawing masih keneh angger, eta mah bener teu metu ta kembang pancawarna keur ngubaran si Rawing teh. Aing kudu dengan cara jeung upaya anu sejenna, Wati. Jadi maneh tenang heula nya Bu Watinya tong sedih Aing tepugu bener aing mah Bu Wati. Ibu rek cobaan tetap sabar aja yang tenang Keling. Tah kitu atuh, kudu hegar. Dah kaingna ge sateu paruguh ningali Bu Wati sedih mah anjir.
satarek percayakeun sapinuna wae ka dari hidup ngeunaan kayaan salaki ibu keling. Sangkan salaki ibu pulih di kayanana. Ibu geus moal rek minang saraya minta tulung kanu sejen keling. Nu matak mun heueuh ibu wati geus percaya mah ka aing, ulah sedih wae cek aing ge. Lamun bener si Rawi nepikeun ka teu cager wae mah, maneh oge kudu bisa ngabantuan ya bah, tong ngajedog wae. Nah abah kudu ngabantuan kumaha gitu janggeling. Bantuan mikir maksud aing teh. Da maneh teh geus loba pangalaman pasina oge nya. Jangan jelema anu bisa mere pituduh pikeun mulihkeun kayaan si Rawing. Mun geus puguh kateranganana atawa pituduhna, engke aing anu bakat terus ngalaksanakeun anak mah. Dek di mana we ayana eta ubar keur si Rawing teh, ku aing bakal diteangan bah. Paribasana kajenting kaliang copet ku aing disusul tah. Kajenting nepi ka alak paul ku aing diteangan. Apan aing geus janji ka si Buwati bakal upaya sakuat tenaga sangkan si Rawing pulih di kayanana. Kumaha maneh ngarti teh kana omongan aing abah? Atuh bugu gahari bisa janggeling. Nganyeta jeung abah ge waktu sameme Ibu Wati di ubaran teh, Allah menang katerangan si jalma anu bisa teh anu lelaki sawangan. Saterusna mere pituduh anu mampu ngubaran rupa rumaning panyakit teh. Daya deui Wati kembang ajaib kembang pancawarna. Pabuktian apa Ibu Wati bisa cager janggeling. Anu matakeun abah mah asa piragus 3 kali ngubaran ku kembang pancawarna. Make jeung teu pulih deui kayaan tuang raka teh Nyimas. Nya upami kayana sekeuling nepikeun kagagal mah kedah ingawe na pangandika kisawangan abah. Nyata nanyunkeun di wawangan bari dijelaskeun ka Kang Rawing mah henteu tiasa damang dilandongan ku kembang pancawarna teh. Tapi mudah-mudahan we luyu jeung lajuna waktu dina peuting ieu kayaan Kang Rawing ngagayuh tapi ka subuh mah aya parobahan. Artina Kang Rawing jantan pulih ka ayanana. Sumuhun sami Nyimas. Allah oge teu pisan anu dipiharep teh. Da guruna jangkeling oge si Tenagos bodah ya bani bankeun pancen teh kajang kali. Ngalandongan tuang raka teh ku kembang pancawarna. Jantan bat asa piragu gitu upami upayana si kelinggukeun kagagal tugas ngalaksanakeun pancen si anu janten guruna. Ya da pamikiran jangkeling eta tangtu sarua jeung abah gitu. Muasa mata-mata guru jangkeling mere parentah seperti itu, mun sakirana bakal gagal. Bener henteu jangkeling. Bener kitu bah euy. Apan cek aing oge si guru teh elmuna hebat bah euy. Nu matak aing sumanget ngalaksanakeun parentah nangobaran si Rawing ku kembang pancawarna teh. Nu matak geus 3 kali diubaran. Terus kayaan si Rawing cek Ibu Wati, cek maneh oge kayaan si Rawing teh acan cager keneh wae. Aing jadi kaget jadi bah euy, bener kaget aing mah. Tapi peuting nage pan can beak. Matakna Bu Wati teh kudu sedih. Ngarah aing teh milu sedih kitu Bu Wati. Sok bayangkeun paing medenan Bu Wati ge. Neuleuh aing lamun Bu Wati sedih aing sok kabawakeun sedih kadituna lungse. Kadituna teh sumanget. Ibu tadi pan geus ngarita ka hidap keling. Bakal upaya sakuat tenaga sangkan tetap tenang. Jangan tersedih dina jeung hareupan ieu kaayaan. Kitu nanti lantaran ibu geus percayakeun sapinuna ka hidep. Komo kitu nu macak kudu hegar. Sok bisi rek milu ngariung ngobrol mah katepas atuh keling. Pogo we aing kudu ngobrol jeung si Rawing atuh Bu Wati ngarabisa neuleuh kaayaan anu sabenerna. Nah Bu Wati moal milu ngabacoka kitu.
ibu capek jeung tuluy pisan eta keling. Kudu dipeuremkeun heula sakedeung sok we hidup jeung Bah Madun ngariung ditepas. Mun aya nanaon mah hudangkeun we abdi nya Bah. Kada dipeuremkeun heula ieu meuni cepel kieu panon Bah. Saraswati muru asup ka jero kamarna. Sedengkeun Bah Madun jeung sekeling harita muru ka tepas. Waktu datang ka tepas Bah Madun jeung sekeling sarila. Harita anu keureut sumarita teh si Rawing. Jadi kitu tah Gus. Cek Akang oge apanan ieu mah ngadu milik apanan. Apanan mun Akang kudu pulih deui nya bener-bener cager. Mun teu cager wae nya moal cager meureunna nepikeun ka saterusna oge apanan. Apanan sok sanajan beujeng kitu ari upaya atawa ikhtiar mah apanan kudu tetep dilakukeun apanan. Bener henteu Gus? Bener Kang. Da memang sakadahana ari ikhtiar mah. Hasil sareng teu mah gumantung kana kersa sareng pangersa mantenna Kang. Namun dugikeun ka ayeuna oge Kang Rawing mah anu ka ilmu teh ilmu silat ulin kaluhugan teh mung 2 jurus wae nya. Apanan memang eta anu kainget ku Akang mah Gus. Apanan kituna teh bari jeung teu kabayang ku Akang teh kumaha gerakanana eta jurus Mega Malang jeung Kembang Sari teh. Lebeng burang we Gus, teu kabayang saeutik-eutik acan apanan. Anu matak rek terus nanya yeuh ka keling. Kunaon kajan awing jadi kieu? Apanan ari di ubaran mah 3 kali mandi cai kembang pancawana teh geus dilaksanakeun apanan keling. Nu maca ku aing ge keur dipikiran ieu teh Rawing. Ngan maneh ge kudu jujur Sarawing. Maksud aing teh ngomong teh kudu anu sabenerna. Ngarah teu lieur ka aingna kitu. Bisi we da maneh masuk di heureuyan wae sagah rupa teh. Nu matak aing panasaran keneh yeuh. Nah bener nepikeun ka ayeuna oge maneh henteu kabayangkeun saeutik-eutik acan gerakan jurus Mega Malang jeung Kembang Sari teh. Aing hayang aya kapastian yeuh. Jadi tong bari heureuy jeung aing mah serius. Kudu serius tong heureuy Rawing. Apanan anu geus diomongkeun teh apanan memang kitu sabenerna apanan. Nyada awing oge apanan ngarti ari urusan nu kieu mah teu bisa dibawa heureuy atuh keling. Anu matak bieu nanyakeun ka keling oge apanan. Kunaon geus 3 kali diubaran tapi masih keneh tetep kieu geuningan. Naon rek ngomong naon teh? Geus salangap kitu. Wah. Lamunan ngitu mah eta ngembang mancawana teh ngeun teu cocokan pangge ubaran ka ngawing-ngawing. Lainan jongdona nyingana mah. Napina ngecek anting mah misi ngene ngaya waktuan. Ngenyada meuting nanggo ge ngacan beakan ngapanan. Nu mantrak sugan we ngatuh. Nya kedeung deui mah ka ngawing-ngawing jang dibisa nerus bayangkeun. Gerakan ngelmu silat mulin ngangruhunan. Bener henteu Bah Madunan? Ya bener gitu jangan sih. Nya dari ger Abah mah masih keneh tetep gede hate ieu teh jangan sih. Sabab upaya nu dilakukeun ku jangkeling teh sasat henteu mawa karep sorangan gitu. Tapi ngalaksanakeun parentahna si Telegos Bodas guna jangkeling. Jadi sok asa biraku mun nepikeun ka upaya teh taya hasilna. Semuhun Raden Agus oge tangtos kagungan emutan anu sami. Sanes kitu deh.
leres abdi pamikiran teh memang kitu bah. Atau kelingi kudu percaya deh kana caritana Kang Rawing. Sabab Mang Agus geus apal. Keling antara heureuy jeung anu sabenerna teh emang bisa ngabedakeun. Jadi nilikana sikap jeung carita ti Kang Rawing memang kitu kayana sebenarnya keling. Nyari cek Mang Agus gitu mah aing ge percaya Mang Agus. Dalamun si Rawing bener-bener geus ingetan mah karena ilmu silatna ku aing rek dicobaan, rek ditalajang gitu. Becus ngabela diri henteu gitu. Udah kudu dicoba. Teu bisa ukur ngandelkeun tina omongan wungkul. Mane kalaka terus nangtung rek ka mana mane teh Rawing? Hah? Rek ka mana? Apanan ieu panon meuni cepel kieu keling. Apanan datang ditunduh ieu teh. Apanan ari tunduh mah kudu disarekeun. Apanan moal puguh ngobrolna oge ari bari jeung sare mah keling. Sok we teruskeun ngobrolna di dieu mah ieu panon geus cepel kieu. Si Rawing medal sila terus ini tinggalkeun tepas. Si keling merhatikeun leosna si Rawing bari terus nyarita. Kalaka rek es deui ta si Rawing teh. Kudu nama bieu teh kumaneh dicarek ulah sinah SD atuh Mang Agus. Lain kalaka diantepkeun kitu maneh mah. Si Mang Agus mah. Jarek bisa dihalangan kumaha atuh keling. Dari tunduh mah teu bisa dihalangan ku anu sejen. Kangaranan tunduh mah ubarna memang kudu sare. Tapi cek Mang Agus mah keun wae lah. Urang Bandungan we ieu mah keling. Keuna masih kene aya waktu. Mudah-mudahan we engke aya parobahan sanunya engke memeh wanci ngagayuh ka subuh si Rawing hudang deui bari dina kayaan geus pulih eta nu diharapkeun ku urang mah keling nya. Nya ari cek Mang Agus kitu mah urang tungguan we si Rawing sugan ke lilir hudang deui nya. Si Bawati ge capayeun jeung tunduh nu macak manehna ge rek es heula cenah. Maneh geus ngalengut deui wae Mang Anteng. Mun geus ah mending heeskeun heula cek aing mah mal balik ah. Tong maksakeun buncelik Mang Anteng. Tununya. Wah. Nguling mah ngosok gitu wae ke Mang Anteng teh. Saha nunu yang ngali merem sakedeung mah teu bisa disebut nunduh atuh ngeling. Lengutan sangkaling-kaling mah jangmak we. Geraku manon Mang Anteng mudu terus monglotot we. Itu merem-merem. Itu bener henteu Kang Jangri? Ari cek akang mah bener cek keling. Mending keneh peuremkeun heula we teh. Engke da mun Kang Rawing geus hudang di kawas tadi mah Anteng pasti bakal terus dibejaan. Sok mending peuremkeun heula we teh. Nya da kareret ku akang oge geus sabaraha kali malanyap geuningan. Nya bener mending keneh golerkeun heula we jang Anteng. Nya da dipaksakeun oge moal bener. Buat abah ge engke mun geus ngalengut mah nyarek dibereumkeun heula we sakedeung mah. Lainna naon dipaksakeun mah bisi terus ge nolol tah banon jang Anteng. Wah, ya mun nepikeun ka kitu teh jang Anteng. Wah, mending eueuh anu sang hijieun Kang Anteng teh. Mending eueuh mundu sangrikeun wae. Nepina ngenyanteun ya neon ngieu iti Kang Jangri. Nganyalamunan Anteng meureum heula ngangeudeung we. Nya teu naon Teng. Nya da moal bener atuh ngobrol naon ge bari na kayaan ngalengut nunutan mah. Sok sarikeun heula we.
di kamar anu belah mana ke anteng sare teh bah ayo wabah dituduhkeun kamarna jangan jeng Bah Madun harita terus nuduhkeun heula kamarkeun si Banteng Bulung sanggeusna si Banteng Bulung asup ka jero kamar harita Bah Madun terus balik di katepas tiluanana harita neruskeun di obrolanana sedengkeun di Banjar Bulung harita Bah Bulu wajah masih kene can sare masih kene diuk dina korsina sedengkeun Amberkuk si Mandau maut jeung Cengkai dariuk di handap anu sejen mah harita geus pada salare Mbah Bulu wajah harita bari peureum tapi siga anu keur diajakan ngobrol anu jelas lain ngomong ka Amberkuk atawa Cengkai harita Amberkuk jeung Cengkai keur merhatikeun kayaan Mbah Bulu wajah ya jadi kumaya jadi Sirawing masih kelecan pulih kayanana jadi kapasian pulih di moal Sirawing teh kumaha naon oh jadi can bisa dipastikan kunaon make can bisa mastikeun sagarupa kumaha naon teu bisa ketemu ku kekuatan gaib terus kumaha jadi kudu nungguan nepikeun ka isukan kudu dewek bakal daguan bejati andikanya Mbah Bulu wajah bentak ngabagikeun paneuteup ka Amberkuk lantaran waktosna seueur. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios